Ayeuna indungna tah cik sapanci sakieu keur proses pemulihan. Pemulihan ti nyusuan. Ti nyusuan teh geus beres, ayeuna tinggal ngagendutkeun deui. Aing we kadon ke jeung indungna tah. Cik indung sabaraha lila ieu beakna. Bikin video panjang. Biarin lah. Meh aya iklanan. Ya sabaraha menit ieu na indungna. Geus teu daek ocot, teu daek cicing. Karena suka ayeuna teu begang teuing nya. Anggarna teh tulang tonggong geuleuh anjing ya tingali begang kieu. Keur pemulihan. Udah kesedot terus atuh nyusuan keneh. Ieu sok nyusu keneh namanya. Jing ieu sakieu tingali unggal dahar panjang sakieu podolna. Edan indung nama teh ali daharna. Mana kana? Gemes anjing. Gini hehehe. Da loba dicoot kieu loba dicoot teh. Emang euker-eukeurna kan. Ih. Ini anjing. 2 menit tingali. Baru 2 menit. Cik sabaraha menit beakna ieu indungna sapanci ieu. Dia makanya nggak kayak si Jamet yang si Jamet mah wop gitunya. Siga indungna dahara ngaletakan gitu. si gajah mencoklat gitu itu. Oh kayak kanu tulang. Alah anjing tulangnya dibawa. Apret gitu nyatuna teh. Itu diracak nak peruntungan gitu. Nama itu kakinya. Kadon kanu anakna eta nu eta we tah nu eta. Enggak sih. Kamu tadi teh pagi-pagi itu kasih makan. Dibere ku kamu. Enggak, anaknya doang.
tulang nanti ada ku anakna gara gitu. Ini hararideung. Hidung nage beda tinggal itu si gini mah jeung indung nage. Suka belang. Iya mah hidung nage malas ge hitam manis teh anjing. Coba. Suka wareg meureunya. Pagi-pagi legalitasnya makan ya. Udah anaknya ngeganggu wae anjing. Enggak perlu tambah lendeng gitu atau pinu. Biasana mah sakali beak geuningan nya. Mulai pulih atuh da ayeuna. Enggak mood makan. Ah, mau sapu da ieu podol anjing tinggalin da. Sapu aja eta ka dieu kan. Kayak beak antepkeun we nya. Di dinya we nya. Mun di teras kan prat apret geuleuh.